jeung Nabi deui ngandikan mah sakabeh jalmi mane pikir eta percaya lamun jalma sahiji jadi kafir Nasrani ku kami moal diaku eta lain mat kaula baturan setan dulu iblis anu aman ku Allah tentu diganjar ayeuna terus diwaratos Raja Mekah jadi awis kakasih kena Raja Mekah kamasyhur Abdul Muthalib hari karwana Sri Mopat di dua karwana Saratu anu sepuh Dewi Sopra manom garwa Bopati kakasihna Masuranyi Dewi Fatimah Ari putrana sang raja jumlah 12 siki tina sakiji istrina Dewi Khadijah kakasih pamakan 11 siki ti dua bibit sang ratu di doa mamu madu apa makan kasih praspati anu sepuh kakasih Sayyidah Abdullah Raina Sayyidil Hamzah kocap Sayyid Abdullahi yang pangacahaya nurebuat Nabi Sinelir hari tanggas karayi garwana kalangku masmur kakasih Dewi Aminah mengikram ping sarata kuning sanegara Mekah jaya bandinganana putrana
Batara Pasea antep pancabaga kali lurus runtut Abdullah rawuh Aminah sami asih rai raka dayaku jiwa saeutik nu asih sami asih ngeunang sumedeng diuswana sami dina malam Isnin wengi kali nur buatna Rasul anggeus ngaliti Abdullah ka Siti Aminah kali ditahun bulan Rajab 14 didinya dibasisikan ngalih nur buatna Nabi Allah Ta'ala ngendikan ka malaikat Ridwani anu jadi juruku jadi sawarga anu tunggu nyaeta kapalana dawuhan Rabbul Alamin perkarana nur buatna Rasulullah ti Abdullah anggas pindah ka Siti Aminah ngali lajeng Allah piwarangan ka malaikat Jabroil ayeuna maneh teh Jibril ka dunia teh kudu turun Raja Ki Jabroil angkat ditimbalan aku yang widi gegeroan jalma di dunia yen ngaran Nabi Muhammad Gustina sakabeh nabi nu nyalina kabeh sareat ayeuna teh anggeus ngali hira manakah ngajana bika ibu anggeus turun anggeus dina padakaran lajengnya Duki Jabroil undang-undang jalma di dunia yen ngara kabeh jalma malulungan gegera wewe lalaki suara kitunggalna yen kangjeng Nabi Medohir dulu yang kumpulan jalmi-jalmi ceritanya Jawa Batur geus warna-warna jelema anu suka anu prihatin hari anu bakal manjing ka sawarga eta jalma anu suka
anu sukan bakal asika nabi mok ngaromun jagana Nabi Muhammad lamun geus lahir jagat syariat kabeh disalin boga hukumanna sorangan kacarita iblis-iblis juring setan aja ngadedamit kadangu anu ngawuh ban kitu pok-pokanana setan pada cerik lengas langis nalasa kabina-bina lamun geus lahir jagat urang susah liwat sakit aya nu kegerelengan warna-warna setan cerik aya nu jungkala jumpalik nu sawarenang kepulu sarta bari lulumpatana kakaler kaki dul iblis mari cari kegeroan satakeurna kacarita hiji setan anu rada gratis harita kakarang datang kasuara hanteu nguping setan teh nanyana bengi srepe heula batur nah hanya naonna sababana anu matak pada cerik cik carita dewek hayang nyaho
Tana pelit eta nyamperkeun ka batur. Ae batur eureun heula geus montong pada cerik lamun geus lahir Nabi Muhammad. Kabeh urang pada pindah ngalih kana liha negeri. Ulah rek aya di Mekah ari anggeus pindah negeri. Sakara kurang teh tadi moal aya nu kitu. Urangnya laku kumaha jong-jong moal aya karisi. Kitu bae jagakeun lahir Muhammad. Setan kabeh pada bunga repean teu pada ceurik kawarantos Siti Aminah rawa anu ngiring istri geura salat teh jero masjid deket Ka'bah itu kumpul loba pisana berhala masa harita di masjid warna-warna rupana eta wong-wongan ngajanyi Aminah sholat berhala kabeh dibalik kuluna kabeh kahandap payuneun Aminah putri berhala kabeh dibalik petana ceranu sujud kaget Nyi Dewi Aminah di masjid ngageuwat mikir Nyi Aminah raja muli ka bumina didinya aya sowara Hai Aminah moretong miris anu matak berhala sakabeh pating jarungkir sakabeh nanti ngajumpali berhala pating jarungkung sababa jek teh boga kakandungan Nabi Gusti dina lamun nyai eta aya budak eta teh budak jagana makhluk saeusi bumi kajagat tujuh oda sadaya kaputra maneh teh nyai Aminah rejeung deui bumi langit moal nantung sawaraga katut neraka jeung sapura nu kumelip moal aya mun kaya anak Aminah
Tapi mah